Bismillahirrahmanirrahim. Pasal anu ngawajibkeun kana adus. Ari anu ngawajibkeun kana adus eta aya gana perkara. Hiji ku sabab manjingkeun hasapah kana parji, kadua biji mani, katilu palangan, kaopat nipas, kalima ngajuru, kagenep maot. Pasal parduna adus. Ari parduna adus eta aya dua perkara. Hiji niat dina ati saperti kieu pokna nawaitu rabbal hadasil akbari parodo lillahi ta'ala. Niat kaulang hilangkeun hukum hadas gede parodo karena Allah. Sarta wajib niat teh dibarengkeun jeung datangna cai kana awak. Kadua ngumbah sakabeh awak. Ari ngaran awak eta anu kasebut dohir, kaya liang irung, ceuli, sungut, sakuraan nu tembong, kaya lubat lepit dina bujal, dina dubur atawa parji. Sarta wajib ngumbah sakuraan nu jadi dina awak, kaya bulu atawa liana. Pasal syarat kewajiban kana salat. Ari loba-lobana syarat jalma nu kawajiban kana salat eta aya genep perkara. Hiji kudu Islam, kadua kudu balik, katilu kudu boga akal, kaopat kudu salamet tina salah sahijina ngadenge jeung ningali, kalima kudu kadatangan parentah sara, kagenep kudu bersih tina haid jeung nipas. Pasal salasana salat. Hari salasana salat eta aya 8 perkara. Hiji kudu bersih tina hadas gede jeung hadas leutik, kadua kudu bersih tina sakabeh najis, henteu dihampura sakur anu dipake nalika salat, katilu kudu nutupan aurat. Ari ngaran aurat munggu di awewe merdeka nalika salat sakabeh awakna kudu ditutupan, sanajan buk salambar eta ulah tembong, angin dan palengan dua jeung beungeut mah eta kudu ditembongkeun. Kaopat kudu nyangharep ka kiblat, kalawan yakin lamun salat hareupeun Ka'bah, anu nyana atawa yakin lamun salat dina tempatna salat lamun jauh ti Ka'bah. Kalima kudu geus manjing waktu, lamun nyaho soranganana, lamun teu nyaho kudu nurut kanu nyaho. Kagenep kudu nyaho yen salat teh fardu. Katujuh ulah neketkeun sunat kana salah sahijina pada salat anu 17 teh eta ulah ditekadkeun sunat. Kadalapan kudu ngajauhkeun kana barang-barang anu mata kambatalkeun kana salat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.